itu menilila lah. Yang penting guys, ide dangdang mending guys cara retop deh. Hai kasalon hai ganti kita buuk meni. Hai ganti warna era di lembur mah warna koski orang. Hai ganti warna naonnya hidung apa coklat ya. Ieu mah juga ini. Ampun, ya ini ka mana itunya? Mak. Penting manten mah hayu. Neng ka salon, neng ganti warna rambut mah. Ieu nih guys. Ieu era di lembur mah make buuk warna ieu. Hayang di warna deui rambut buuk neng. Hayang warna coklat apa hidungnya, Mak? Hayu tuh mah penting manten mah. Kata si Ija. Atuh ke heula tuh sabar atuh da aing teh dekeur make tiung kene ya. Penting manten mah. Oh, nya kitu penting muka kene. Muka mah di langganan neng aya mah. Aya. Aya oh di Yang sabaraha mah eureun nek minum mah gasal. Ayo, orang mah enggak siap. Mah ngilu mah ka mana sih mah rek ka mana mah ngilu mah. Ai mane dong ngilu Gusti. Embung mah yang ngilu mah. Ngilu. Ngilu tuman. Aing dikebukan wae. Galak banget ah. Lager sia saga. Eta aduh sagala baju aing dipapake. Ieu maksudna naon ieu? Ini yang ngageser ngeut budak di mana-mana teh. Eta baju urang mah. Meni dipecak budak. Eta ini baju urang ieu mah mahal ti Hongkong. Teh menian dipecak. Ngilu dodo. Geus mah ayo geus mah tinggalkeun mah. Mari ditinggalkeun dodo sorangan di dieu. Geus kan itu ganti kan itu. Ganti asup bajero. Anak aing. Ayo. Ma, ete orang tinggalkan mah. Geus mah tuman, hayu tinggalkeun mah tuman. Budak itu banggas sekarang mah dijerah hayu. Ma, ete. Tinggalkan si Dodo bang tinggalkeun tuman budak itu mah. Teh mah orang ditinggalkan teh. Mana sih? Aing arek ka warung kuat meuli ditutur-tutur. Kan orang hayangnya hayang milu. Itu ari si Dodo kunaon cari ke wae. Ari mah ode kamaraha jeung si Ija. Ai mah rek kunaon Dodo? Nah, si Dodo Gede-gede ceurik wae. Cari ke wae si Dodo kunaonnya ucupnya. Kunaon si Do? Gede-gede ceurik wae. Ieu kamarana anu di imah. Ya, mana ke mana gitu, Do? Ada teh mana? Mamane ke mana sarangan wae. Tinggalkan emak jeung teteh ka ditu mangka. Kudu kamarana Dodo, mamaneh teh jeung si Ija, manehna ceurik we sorangan sih. Teu diajakan gitu. Ditinggalkan ka salon. Bi mangka turang tinggalkan di dia sorangan wae ngilu dari nama bi. Oh, yang geus atuh ku amang di baturan nya jeung bisa dinya. Oh, ke di batur ke ibi di dieu, Do. Tang ceurik we na mah geus ngarepek. Geus repek-repek. Oh, Mak, gini SMA. Geus lila. Oh, itu si barana sih. Di salon. Oh, Dodo tuh masa teh na mah geus aya, geus balik di imah. Mun kurang si Dodo ceurik. Ya ceurik wae. Lagian eta tadi. budak. Orangnya seperti Dodo yuk. Ayo. Dodo. Ulin yuk. Naon si barudak? Si Dodo mah keur sare di jero. Kita ngajak ulin. Si Dodona aya eueuh. Heeh, kedeng nya ke ku teteh digeran heula. Dodo. Dodo, udah saya teh tong molor we tuh babaturan saya kan ajak ulin. Buru. Keluar, saya tekan molor. Buru tuh baturan saya ke sadorong gue ngajak ulin, saya tekan ulin we tuh kan itu di mah wae tuh. Ayo ulin yuk. Ayo rek ulin naon sih? Yo ulin yuk. Dok main engkle yuk. Ayo main yuk. Ayo. Mana mah kurang geus dipieunkeun ge. Dodo lain tos kitu salah. Kumaha sih? Meni diacak-acak menang urang ieu teh. Jenda goreng. Yang geus tas ieu. Nyanggus. Resep atuh kumaha nu alus. Oke ya. Begitu ta, Dok. Ompim palayung gambreng. Maif
lupa pakai baju rombeng. Sahatila. Tuit. Oh, mah, suit na. Atas gunting batu. Oh, kita sunting batu. Ayo, Bur. Tuit. Tuit. Menang. Menang. Sahatila. Oh, siap. Ada merah. Satu orang tanya. Ini ada. Oh, salah. Ganti. Tuh, eta mah gede teuing. Oh, gede teuing. Baik kunaon sih? Ulah teu aci. Baik ah. Oh, dodo es yak kunaon? Ogo-ogo teh hirup teh. Es yak kunaon dodo? Ayo itu badan. hayang ulin tapi kadon mewek wenjeng mewek. Geus bedak kan itu. Maraka tuh tong di batu si dormat tuman. Hayu balik sia teh benih. Enggak ayo babaturan kursi dodo. Ayo. Tuh mak si dodo teh ngan heueut aya ngomong hayang ulin wae. Ngan kitu ngan babarian leweh. Di eak-eak wae ke batu nage. Terus daripada leweh mah tuh ku neng tah sare dewe deui da daripada riwang tuh udah cerik wae budak teh. Kunaon sih jah? Eta ginian manian kos kitu ginian cerik mangga segala kumaha dicerikan wae. Ngadon leweh mah jeung leweh ogo hayang ulin jeung baturana. Tapi meni teuing ngadon beuki teuing keur leweh eta mah budak teh ampun geus sare dewe ku neng mah tadi teh mah. Nya enggak saya kurang tadi dicari kanan sekalian da tuman tuh da meni hariwang ngadenya budakan ceurik jeung ceurik we tuh sare ada mama di jero tuh. Tau nemen-nemen teuing atuh ka budakna maneh teh ka adi maneh teh. Mending nemen arana ge budakna ge budak kos kitu sih mau karunyana pisan ras-rasana anak manian. Cuma balik malah ribut wae kese ku aing dipaisik. Bae lama ngarah hidung eta budak teh hidung-hidung tuman aing mah keheula boga di buloon pisan kitu teh. Masih tara diwarah eta budak meureunan. Jika nu cacingan kitu mah budak teh. Teh tuman mah ku aing sekali diwarah teh. Mantap uya. Nah si Santi. Mantap uya. Uya orang teu boga. Emang salaki mana tara mere resiko dapur. Parah di bang nu 1000 aing teh uya mah. Untung aing teu kawin jeung si Ucup tah. Mun kawin si Ucup aing meureun kos kitu pas maneh balangsaknya. Kumaha da urang kita kukala dikawinkeun ka Ucup. Untung lain jeung urang ya. Teh, biraku eta Santi teu boga uyah gitu maneh. Eueuh uyah. Ya Allah, menikarunya karunya teuing aing mah boga salaki teh kabeli uyah-uyah acan hirup. Uyah mah aya asana mah. Gitu. Aduh coba eta ijah. Si Santi minta uyah pangneangkeun uyah ge. Di mana sih uyah? Duh aing menikarunya banget begitu buka uyah-uyah acan. Kadena sia teu jadi eta kawin jeung si Ucup ya Allah. Menitu boga uyah-uyah acan sapoe biayana 1000. Oh, masih Ucup mah meni iya banget. Pengadulan banget mah tara daek digawe. Untung uing teh terjadi mah kawin jeung si Incup eta uing jadi kawin jeung si Incup beureun aduh karasa mah balangsakna ampun Gusti mah. Untung tak kawin aja si Santi tah mah lebok tah Santi. Asa aing bang mata uyah oge menek karet-karet teh sia bebenggelis sia teh mene ampun goreng-goreng salaki aing tah aing nyawa kayak gitu usaha. Hes wae laki kan imah bukan angen tutut we. Urang mah bi teh sudi teuing nya dibere angen tutut engke lila monyong tapi bibir bi ada angen tutut terbang embung semenjak balik ke Hong Kong urang geus teu beuki nu ngaranna tutut bi teu beuki bakal mah urang embung untung urang teh jadi kawin si Uncup mun jadi coba eta kabayang eta bibir kenyotan tutut bari monyong eta ngadaran tutut ih embung urang geus kebayang tuh si Ancup oge ayeuna bibiran beuki monyong tuh gara-gara rogan tutut badan tanda teu bisa usaha guru ngalaan tutut we di sawah mantak monyong untuk ibi kita monyong eta bibir gara-gara tutut di paraban si Encup ih urang mah teu studi teuing ibi kumaha teh Hongkong urang mah geus telepol kadaran eta tutut Ada ija aing ku salaki aing dibere wae angen tutut laki ngalawe tutut kumaha da teu usah laki aing da karunya ka salaki aing beuki tutut laki aing teh. Kalau teh kita ijaan di bang mantap uya gerek nyangun aing teh mah ampun. Saingan koret mah di bang uya. Mau ya aing geus sorangan Jangan sampai itu balik Ya Santi ya hayang uya mah ya. Aduh ya Allah masih jam nih teman-teman teh ija ulah sokalan kitu nah. Udah jaya-jaya teh hata teh nih busuk banget ya uyahnya uyah loba ya uyah. Ya, aing dibere ya Santi. Ya
uyah-uyahnya. Ya meningis mantap balik wae si Ijang meni nemen emang aja. Ibang uyah-uyah wae meni kudu ribut menian. Ya uyah ya, Santi ya uyah. Oh, ginian eta si Santi malah mantap balik ginian geus balik ginian eueuh ginian. Santi ya uyah ya. Ieu ija teman-teman teh. Sia menian Ma atuh beungeun kan bae tuman eta bongana eta si Santi teh lakor tah ngarebut sakin Ija. Geus bae antap-antap kalau ampun, ting aing mah balik, ku balikna ka lembur, ku indung teh ngani heueuh. Kita sagala nyapu, nyeuseung, ngepel naon we meni tekaur hayang isi, hayang ulin. Tadi itu tuh dengan lalaki. Ieu mah kumaha nya nepi ka baju barolong, ya ti kait, kita nyedan bale, udah awewe ge ampun aya pusing da ibu ga ini teh ah. Gusti, tega aing mah balik ka lembur. Ngan hayo tita nyapu, tita gegeroh, tita nyeuseuh para rusing, bener urang mah pusing. Ieu kieu mah mending kena ka Hongkong deui ah. Ini pusing ieu baju di ka barolong tita nyieun bale segala ieu baju tita awewe. Meni ampun ting. Boga indung teh ku nemen-nemen teuing. Ieu baju tempon di pa barolong ampun ya ampun. Nggak sepokona mah urang madek ngomong ah bulan hareup mah ka Hongkong deui ah parusing. Pusing pisan urang mah di lembur teh mana ku si Dodo. Boga adita teh hideng-hideng. Eta mah budak teh ampun, ini nemen. Mung barang gawe babantu kolot oge. Pusing dah. Nyoki manggeus moal balik aing di Hongkong geus we kawinnya orang Hongkong di ditu tah. Aing ulin lah. Iya. Ya. Karena Karena mas ah. ampun, ting meni kos bidadari. Ini karena rujak ah. Baju kuat sarua. Kalau ektot dia tuh, ku indung aing teh segala nyapu teh nyedan bale teh dikusur kalau paku. Ah kau deket-deket ah. Kita kan ngarujak. Oh, Minta tuh. Ki mana mah ya? Meni sagala hayang rujak pipilueun. Sing romantis atuh jah. Mana geus jadi salah ki batur, mung ah. Asem jah. Asam, Gus teh asam. Tapi nu pemane mah amis. Ame bisa wae ah. Nah, Ingat baheula nya janya. itu ah. Keur parawan kene Ini mah. berapa amak ka teh. Nah, Ajang jadi kawin neng cenah balik di Hong Kong. Nah, kenyataan aya neng ditinggalkeun kawin jeung nini itu toh. Ini geus PLT teh. Santi. Kitu-kitu ge jah. Bager. Baget di mana? Tahu orang kayak meta uyah, sakala emang saya tengah duit. Aing duitna diberikan wae ke mana lain? Teka uyah kita boga gini minta ka urang. Apa duitnya diberikan ke mana? Nggak teh nyaho minta uyah kuat carekan tah balik ka ditu. Tuh manting ah. Beak sambelna. Beak mana mak? Ieu sambal teh mana mak? Ya ancup lah segala hayang rujak dia ah. Ari eta geus datang deui wae si Ucup. Mana mas sambal teh eta udah jadi rujak deui mak. Iya sok. Ya ancup segala hayang ngarujak tuh mak. Bae tuh mak. Geus engke datang deui wae si Santi aing mah. Keun bae mak, keun bae rasa kalian rebut kuning maaf tuh mak tira. Mak eta tarasina mana mak? Tetangga eta tarasi siap buat tanah ka mana? Yang batin Tarasi pon si bau. Ih kan bae lain abeuki nu. Mama sok api-api wae. Sengit ya. Ini saru aslinya. Nu amat nu neng mah ada sengit strawberry. Deureumnya. Mata loba-loba tinggulana mah ke amis bener rujak ieu mah. Aya tuh jah. Da amis yang kemarin mah. Ieu masuk bisa. Tarasina mana mak? Tanya deh. Oh iya. Geus atuh lah mana teh aing geus balik geus ka dieu deui wae geura balik. Kita bikin si Santi datang dia ribut deui kita pagulai-gulai deui anak aing jadi lulu dia. Ku si Santi eta sama kan anyar di salon dia. Lah tuh mak lah. Geus senam balik ka ditu ah bisi Santi ka dieu riweuh deui wae ah. Ayo balik. Enggak, ih urang dikenal nih ih lain-lain ada ya ah. Tuh ah geus senam ka ditu ah balik ah riweuh deui wae sagala hayang ngarujak. Kita giraran ke ngeunah-ngeunah ngarujak jeung neng jeung Ija. Kita datang si Santi peot teh eta. Terus si imah ada oh, matu tong loba-loba teh asemna mak haseup meureun mah jiga teh ucing. Rujakna. Gusti beli tanah rias kieu teh gula teh alabatan. Ibi, mama hayu urang ngarujak ka dieu mah. Iya, ayo orang ngarujak kan? Ayo orang mulai ngarujak, hijak. Ya, kemana nih? Keur ngarujak, mah hayu atuh bi ya urang ngarujak ya.
Heeh, tadi ge. datang ja. Heeh, kan bayang lada pas bibir urang lada bi. Oh. Gini eta masih Santi. Ih, urang mah mau ngajakan malih. Nah, kan tuh malih mah balik buru, balik. Karat-karat aja. Bung, urang mah bung malih mah buru. Ayo mah kali mah. Ayo. Balik itu balik. Barang. Ayo. Buru balik, malih mah balik. Karat banget. Balik tuh. Mana mau ulang aja. Mana mah. Ih, cuman. Geus begitu balik. Balik. Oh, Mang dagang naon, Mang? Oh, biasa, dagang foto Buat kali barahaan, Mang ya, Mang. biasa 10.3. Ini mahal, Mang. 5.002. Tuh 5.000 doang, guys. 5.000 doang emang ya. Ayo masuk pilihan we 5.002. Ayo 5.002. Kenalan nih ja. Naon mana Santi segala pipi luhur. Ayo boleh pasar. Kayaknya enggak kayak hentutuy. Aing ngomong tadi teu boga duit. Kok sudah kayak kali kapan tadi. Terus aku kan itu mau kabeli ieu mana emang mahal ya mah nya. Tong ka itu mana Santi. Santi. Ih, mana harus sakal pilihan eta. Ayo ngomong teu boga duit kita. Tuman, Mak. Tuman sih galak. Udah kurang handphone. Wes lah balik itu ah. Menang sakti ya. Putri lagi. Ma, urang dikulin heula nya, Mak. Kan itu mah dikulin ka kado rame mah dihareup nu loba dagangan, Mak. Heeh. Ka mana teh? Naon teh mana dikulin eta dikulin. Ngilu. Aisyah sagala hayam milu. Oh, yang ngilu teh. Ih, geus istik sare we. Si Ija baik di Hongkong mau bikin tulis gitu Ija mana? Papa geus wae. Mun geumeulis pisan. Atuh beda urang teh kan balik di Hong Kong, mah nya rek goreng wae ah. Hati kata sini tuh ulin Mana naman orangnya nyukruk di dia malah nggak ditulungan. Biasa ayo balik ayo. Ma, balik, Ma. Do ya. Ente mau jajan do.